Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu assalamualaikum. Jadi gini teman-teman, sebelum assalamualaikum Agali, kalau Agali udah assalamualaikum pasti aku HT-nya teh langsung slow. Tadi Abi manggih kasus di harapan pom bensin, ada yang pakai motor beberapa wekan, aku lagi mengkoorok si bungsu. Terus yang pakai motor itunya juga mau orok, di tukangnya teh lagi mau pamajikannya digerung-gerung gitu. Bededet. Tarik kupling setengah, gas seperempat di dedet. Bedul, sia teh naonan. Sia teh pan mau orok. Pan gendang telingana mun orok maneh pepes diganti ku gendang koplo. Blaktuk gitu teh. Kalau mau balapan di brigip, jangan di lapangan seperti jalan raya, jalan umum, lapangan. Jalan fasilitas maksudnya. umum. Anjing be omongan wae. Emosi Abi punten. Ditegor teh. Di udag, jika lamun budak urang geus bisa ngomong ngarenjak si Saima ang dipika. Anjing mun meureunana geus bisa ngomong mah. Papa, centang saya Pak. itu Pak. Piteskeun cangkengna ku aing kidukeun teh aing dipiteskeun cangkengna. Tong kekebutan di jalan mah tong kekebutan. Sidik Nah atas kayaknya. Bisa dikasih. Oh iya, nanti aku mau ceritain ini juga. Gitu. Capek. Silakan Ang. Assalamualaikum. Sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berempat, tapi diganti ya episode kali ini. Jadi Will dan Unyil diganti heula karena keur ditewak. Itu atuh bohong. Iya. Aya Jalu, aya nama. Tah, gitu. Ini Jalu, si bungsu my friend. Kumaha lu sehat? Ya kabeh kumaha da geus lieu teh parangnya teh. Sehat. My friend, Ecim, ada Jalu. Si Ecim bener. Ecim. Cager lu. Sehat. Orang canda salamanya orang Jakarta. Oh jauh. Abang Mak orang Jakarta. Jakarta terus jarang pulang. Itu macam brief ya. Pokok aing tadi briefing naon. Briefing kan ditah make jersey. Setelan anak bola banget. Nah, setelan dirinya kuli. asa beda. Si Bedul. Aing dibere kostum kuli. Batura rapi jersey teh border teh anyar tingali. Yang punya konveksi endorse lah. Enggak masuk ke mana? Masuk. Masuk endorse. Ih kumaha? Nembok Galih nanya gua cuma buka sekon jam subuh. Aing gitu tukang kuli. Sekarang kudu mau pasekon, ragaji. Goblok teh. Baiklah. Koneng deh. Ini mau dibukakeun bae. Jangan. Wah, guys. Kuli banget. aya nomoran tuh. Nomor Cocok ya. 1. Kiper jadi Robby Darwin. Masuk. Jeung Cristiano Ronaldo. Masuk. Sok lanjut. Cocok dah sok geura tanyakeun ka non teman-teman cocok dengan karakter. Ya, kuli, abi mah kuli. Bekerja keras. Kerja keras emang abi mah. Tapi ngomong-ngomong nah buat orang pakai jersey karena sedang happening juga yaitu Pildun atau pesta bola di seluruh dunia ieu anjing seluruh dunia ieu tah. Petahunan ya? Per 4 tahun. Cika naon kojona? Nyekol saha cenah. Kojo. Upper Polta. Kancil Mas. Ejeng Barakuda. Anjing naon tah? Aya kepanjanganna. Apa tuh barakuda naon? Barudak. Terus Baralap hayu. Itu bener aya. Da apal aing teh nyaho bola. Jumanji apa tuh Jumanji? Jurus manuk Paiji. Aya Barca. Barca apal orang. Naon? Budak kaler. Budak kaum. Lamun Jumanji Jurig mau anjing ngahiji. Lah teu asup eta mah. Lain teh asup bener. Emang bener. Singkatan Jumanji eta. Saha grup saha eta? Itu teh klub-klub di Tanjung Sari nya dia. Klub aya di Tanjung Sari eta. Oh balama jadi aya tarkam gitunya. Eta rekam. Antar kecamatan cenah. Aya si Unyil si Unyil aya singkatanana Adidas. No. Oh bener. Anak didik dadang situ eta. Gak eta Adidas, Bro. Anak didik dadan situ. Apa dadang saha teh? Babe itu si Unyil. Dadang bener Nyil, sehat terus buat Padadang Nyil. Ownernya Aquatic yang mau melatih anak berenang ke ayahnya Unyil atau ke Unyilnya langsung. Bisa. Diving bisa. Nggak balik lagi nanti ke atas. Lep. Aja 2 poin di jero di luhur langsung ngambang. Bohong eta ngeureunyeul bercanda.
tah gitu keur Pildun meureunmu. Siap. Tapi Tadi ditanya kojona Oh, naon? wah aing teu ngarti bola. Sia emang ngarti. Ngerti. can pernah nontonnya bola. Pildun. Pernah. Henteu nu ayeuna nu Eropa, tahu Liga dia. A, Liga A. Anjing pan keur ngomongkeun Pildun. Pildun Asia. Jadi Ari ke Pildun Eropa, Eusina Liga mah nya A. se Eropa hungkul. Dunia Eusina naon wae. Urang. Pemerintahan dunia. Makhluk jeung holik ya. Dunia isinya apa aja iya. Aing jadi inget ieu teh naon ngaranna tes aya judul lagu cenah aku benci dunia dan seisinya. Hah, sia benci tahu cenah. Benci tahu. Ya anjing Kan seisinya benci. Ari inguan teh kanu naon? Uiu. Uiu. Roti. Manya ingu kanu roti. Ieu can pugu ye. Ngawayang we. Ngobrol ka mana wae ngobrol teh. Can gaca. Dia nanya heula kabar karena geus lila depan si Jalu kumaha ayeuna sibuk naon. so. Urang mah unggal we jeung si Jalu bos nanya. Bener. Sok atuh kuang. Jadi gini Jalu tuh adalah teman saya. Jadi si Bungsu disebutnya. Ya. Kabar hari ini gimana Bungsu? Kamu teh? Baik. Iya heula non. FYI. FYI. FBI. Auto. Urang teh ti baheula teh ulina teh jeung budak gede wae No iya benar. jeung AAA, abang-abang amang-amangan. Iya. Lain jarang atuh. Oh jarang. Jarang. Jeung deui eueuh nu nanya eta deui. Urang mah nanyana kabar, dia mah eueuh nu nanya gaul. Mana tadi si bungsu gitu kan. Oh si Bungsu bener si cinta, ini mah cintanya aku. My bini gue. Si sayang, my bini gue. Kabeh we disebut anjing. Aduh. Jadi naon Kojo teh? Sehat, alhamdulillah. Langsung simpel. Langsung sehat. Alhamdulillah. Kojona jadi naon lu? Jadi kojona naon mana bola? Tapi bener lah Lajo emang lu Pildun. Iya hungkul. Naon ieu Real. Yo hungkul. cuit naon. TikTok hungkul. Lalajo. Naon sih anjing TikTok lah Lajo. Cuplikan. Oh highlight. Highlight atuh cetek. Aing jadi kaingetan ieu gestur-gestur. Kasih tahu gestur menang latihan teh. Ah iya aku punya gestur nang latihan. Geus latihan teh jauh-jauh hari. Nah, naon eta teh? Latihan jadi jelema beungar. Primo, Barang bere. Tadi masa jalan mana latihan klarifikasi Iya, aja. anjing. Naon anjing. Kieu teh latihan rek jadi. Tah, Bisi engke dibeungharkeun. pokoknya mah ya Allah abi lamun beunghar abi mah teu kuat sok hayang barang bere. Tah, geus latihan gesturna mah tuh. Set. Sabaraan eta teh? Gocap atuh. Cepek gocap. Dika di mana kerjanya Dika? Di Jakarta. Om. Pindah. Kalau ibu sakit gimana? Aduh pakai Prima Jasa pulang. Ah, lila. Pindah ke Tanjung Sari bikin dapur MPG 5. Anjing. Paingan da jerona geus baju partai eta. Geus latihannya. Wah, ini dibukakeun. Jangan atuh jangan. Sok lamun dibukakeun di bip kabeh. Sok api-api rusak kamera. Ih pagawean siapa baju jadi tukang kuli aing. Hah, sok lanjut kumaha dia? Nah, tapi Pildun. Pildun. Tapi cukup mengikuti teh Dik, Pildun Dik. Lajo teh. Oh sarua jeung si Jalu urang mah Sarua cuplikan hungkul berarti eueuh. Cuplikan. Da dibahas. disiarkan naon atuh da TPRI nya. TPRI. Urang mah tunduh isuk-isuk Bos. isuk-isuk ya aya ayeuna mah isuk-isuk beurang. kan can hudang. Sarepul. Si anjing cita-citana beunghar hudang hese. Nah, Naon eta dada Naon? dada. anjing Tunduh. geus aing ngaduk lah Mending ngaduk we. Aci lah aci itu temo. cara kan mandor ningali adat Mandor. Tah, Kontraktor geus aya. karena Pildun mah sebetulnya orangnya sebetulnya resep bolanya highlight tapi da can nuturkeun sarua Lajo kene highlight karena masih di fase grup kene jadi san begitu seru meureun lah Itu rame. can begitu ramai jadi san mengikuti tah ayeuna mah mending ge lumpat kanu realita aduh naon relate karena orang mah di ongko jeung si Jalu sarua tukang cukurnya anu cukup bergantung kanu listrik bos jadi lamun listrik teh poek gitu tah
Nyanyi atuh guru. Mung Mancing. aing sok cek nyanyi sia tapi pisahkeun jeung aing. Mereka potong. Mangga potong dalam unggul. Langsung latihan video klarifikasi. Udah kok jadi polsek ini. Saya anjing mung sia we sorangan so. Mas Galih ganteng. Gali MGG goblok Mas Gali mah. Gitu pokoknya mah M. Aya tapi iya plot twist. Naon? Sok bari ngobrol tingali. Tah di urang teh ieu mah khusus di urang pisan di Tanjung Sari oge terjadi pareum lampu teh tanpa pemberitahuan geuning Lus. Kamar sabaraha poe nya geus Urang sabaraha kali? 2 poe jeung jamna teh ti jam 10 di jam 5. Heueuh beurang. Berang. Lilanya. Lila. Waktu-waktu produktif Kan eta teh customer teh hilang urang seberapa rugi 2 miliar ya. asli 2 koma Urang rugi 2 miliar 2 poe teh. ka Iya. Jakarta oge. Di Jakarta mah nurugi pan. Anjing beda. Bener kata. Eueuh sih. Tapi lamun ningali dina berita mah Jawa dan Bali cenanya. Oh tapi Jakarta mah henteu kabagian. Teu Acan. kebagian sih. Acan sih. Tah tadi oge di imah urang kitu ti jam 10 nepi jam 3 di Polaris. Tadi di Buah Batu ge sarua orang tadi ke Buah Batu. kapan gawe. Entah lain Tegal kan libur apa sih kerja aku nggak anjing kerja. Tuh Dika ngomong kerja mah orang nge-freelance. Anjir. Setiap hari bisa antar anak ke Anjir. sekolah. Anjir. Parenting 1 sampai 9 tahun minimal diantar sama ayahnya. Anjay. Iya mak, sekolah di mana? Di Akasia, emang bagus. Anjing karek keder. Baik di Bib. Klarifikasi. Sekolah bagus, tapi diantarna ku Gojek. Hah? Tah, Rumi ayah kamu Rumi. Kamu juga ayah Rumi. Iya, sama-sama anak kita Rumi. Dok, naon dia? Terus mana? Naon tadi? Tadi naon? Kerek ngopi belum lah. Naon tadi? Teh tapi berdampak tuh eta kan ke kantor antum ge emang aya pareum lampu. Ke siapa? Ke kantor. Ke kantor Oh, sama ada. kamu. Iya, gimana itu dampaknya? Jadi gini barudak. Menarik. Menarik, kalau menurut saya itu pareum lampu itu alangkah baiknya itu diganti ku cempor semua. Jadi untuk jalur mana kemarin ngomongnya? Lain lampu wae nu paeh teh listrik. Perem Bahar listrik, cempor. emangnya lain perem lampu. Oh, jadi bisa dibikin kincir angin Cuma kata naon? di kolam renang. Si semengka. Dikumpulkan warga Tanjung Sari ke Cumengka. Diboseh pakai kincir angin jadi listriknya gratis. Cuman warga Tanjung Sari harus kumpul dulu. Rek naon? Nyan kincir angin. Terus di Belanda Olahraga Jadi- maupun polinya. olahraga maupun polinya salah. Saya perwakilan dari Desa Kedung Dawa mau bertanggung jawab atas kematian listrik ini. Anjir. Kumpulkan warga Tanjung Sari. Kita ke Sumengka bikin kincir angin daripada malodar we listrik. Nanti banyak lulung samak di situ mah. Mana we? Olahraga begitu polinya. Liur anjing ah. Situ balener imah asli. Kapan keur ngomongkeun pareum listrik. Listrik lain lampu. Palam listrik teh cenah giliran ieu nya. Giliran, ayeuna giliran pareum ke giliran hurung. Jadi hurung lagi giliran. Ari mayarna menang giliran teu. Baik, siap. Siap ku aing setel deui ini. Nih. Tapi lamun anu salah engke pangekatkeun ya di bib. Ieu budak urang soalna. Udah lupa. Yang bener podcast dulu gitu. Pergi sana podcast dulu sana gitu, Mak. Pergi poket posket dulu. Kok ke teman-teman sekarang papa mau podcast. Bisa ada. Ya, no plot twist aja. Mau nanya soft DM gitu. Ada yang mau nanya sok DM atuh. Jangan minta uang gitu. Jangan minta uang dulu. Tapi emang cigana eta teh beungeut hinangan ya. Gitu ini juga alpukat anjing jelema tuh. Ih kumaha caranya punanya. Entah nebi di bib anjing. Nebi di ya leungit kana lah si Rayan nah si Rayan leutik kene geus Klarifikasi. klarifikasi kan teu pantes. Si Jalu goblok. Ya aing sok kapantik.
Nya jelema juga alpukat. Wing tanya orang mah. Ada orang menanyakan ke listriknya. Sama Beda. tadi. Bergilirnya adiknya. Bergilir orang mah ngomongna Kan memang bergilir. aya. Eta pangnanyakeun jelema atau alpukat. Tah baik tak kata si Jalu tah. Gitu tanpa pemberitahuan. Soalnya tadinya geus diomongkeun. Merugikan. Urangnya si Jalu mah tergantung pisan kanu listrik. Langsung kamari teh ceuk sahanya. Nah cenah buat ku listrik cek si Dahlu naik dicukur. Pan mesinna ge ieu geus teu make listrik, make baterai cenah. Teu pan poek cai teh. Kuamun salah. Mun salah hari teh pernah kan urang keur nyukuran pareum lampu. Karek sabeula. Karek sabeula can beres. Nyalila di ngadagohan. Kelaannya ada yang malin tanggung jawab urang di luar kemampuan cai teh. Orang pernah naon nyukur bapak-bapak boy. Aliran Siap gal. terus Kan boy aing gal Esok terus terus si bapak-bapaknya rusuh. Biasa di luar, aing nyukur di luar, Bang. dibawa keluar. Di luar, di parkiran. Heueuh, Serius? serius. Astagfirullah. Tah, Lah kumaha coba mun anu kitu. Dasar gawe urang teh. Sarua gawe atuh didinya mah kumaha. Sia. Ya, sih. Itu boleh ngajak Cek gelut lain, sih. geus poin di sapuan, nu penting mah pemberitahuan meureun eta. Jadi Moal balik. Balik moal. Terbalik. Salah ngajodokeun ieu mah. heueuy belah dinya na rada berat teuing, belah dinya na hese nyapuanana euy. Sapu bersih pokona mah. Ieu mah jigana episode ieu mah bakal Kayak dipotongna belah di Jawa kuduan. sakieu we di TikTok potret. Bari nyieun deui kopi euy beak ieu. Sapu. Heeh, nu penting mah aya giliran. Mang Ciming Aya panggil giliran. Indo kape. Itu ini kan ngomong sih goblok. Sorry. Heuh, nu penting mah ya informasi. Jadi misalkan pemberitahuan daerah dia tapi dia jigana meureun pasti ngaluarkeun nya ngan tenepi nya ka urang meureun nya. Nah, orang di selebaran di selebaran nya di grup mah aya dik di Aya. imah teh. Memang aya pemberitahuan cenah aya bergilir teh ya. Tapi jadwal poe nah kunaha jam sabaraha nepi jam sabaraha. Jadi kan tidak tahu nyawa hunkul Ya, gitu. eta biar tidak merugikan teman-teman yang Anu punya usaha gitu atau kan. kerja. Karunya gitu. Karunya pada dicukur sebelah botak ieu henteu. Tukang las karunya. Tukang las teu bisa. Si Ciming kelas. Si Ciming ngelas ku listrik Ku coba karbit, ngelas lagi. ding. Ming ku karbit ku listrik ming. Tuh, coba kanu mesin. Geus eta mah hese. Ya makanya kita tuh tergantung pisan ka listrik teh. Nah, gitu. Nah, tapi sigana lamun pemberitahuan orang mesti boga jaga-jaganya. Bisa jaga-jaga Jadi- gitu. Power bank cas. Terus tadi. kan pas Nuhun dep. pas kamari eta pareum lila teh si customer mah datang dik. Da meureun di imah manehna hurung. Hurung. Jadi sababaraha kali ge datang teh. Aduh, pareum listrik balik deui. Jabang ngaruh Lumayan. kanu sinyal di bos. Heeh, sinyal. Ngaruh. Terus aya customer nu keukeun geuning kan. Orang pas di barber ada di imah abi mah hurung anjing mahnya rezeki ditolak pada parem ini kudu dicukur kunaon ku mesin jukut ku anjing gitu tah disemprul beri ngotot cek mana mah eueuh anjing keur ini ke kaum si sih jeung mah si jeung si Giga. naon ada di imah abi medaya hurung anjing li kumaha li ngajawabna cai buka BR tuh cai teh Anjing BR. anjing belati Gitu. Benar eta. Cukup merugikan. Terus orang teh eueuh gawe nya. Mukan maneh kan ka barber ya pas aliran teh. HP pae kabeh. Nu hurung nu saha unggul Maneh licik. licik si anjing mah nya licik Licik HP-na anyar, baterai baterainya anyar goblok emang ngecas dina mobil we aing mah Tuh boga mobil. guys Boga mobil, Sombong. HP dilipat ditaruh di hareup gitu ya tuh sombong, anjir. tong Nah, sombong. make jeung salting gitu. Biasa we cek urang mah HP anyar orang kaya Tuh. Kok blek? kudu gitu orang Nya kudu atuh. Sanes Ria. Nestri ya gablek jadi kudu gablek Tapi bisaan suka si nu ngaduk anjing. Si nu ngaduk. Heeh. Hayang beunghar ti nu ngaduk aing mah. Lain tinu ngadalang. yang berarti pengalaman kerja kamu apa udah pernah digebukan satpam belum wah goblok pertanyaan Eta pareum lampu. Nya tapi da memang mungkin anu awal-awal pisan mah eta mungkin geus sabulan lalu meureunnya terjadi teh di Sumatera oge kan eta viralnya di Sumatera bahkan
sapulaweun eta mah tah. Aya di urang mah kan Sadesa. per teritori gini heeh, lembur mana sakitu-sakitu sagarduh meureun nya. Di Sumatera eta viral sampaikeun ka Moal balik. Balik moal. Terbalik. Tapi eta ge urang kudu bersyukur sia Bray. Jadi urang 2 bulan ke tukang teh aya dinas luar mu Di mana? ka daerah Sulawesi, pulau. Jadi Dinas Dewa. memang di pulau eta teh eueuh listrik mu. Daerah? Sulawesi Selatan. Teh maksudnya kan Sulawesi teh lega. Lege. Kelamaan Jakarta gitu Bang. Apa kan orang Jakarta? Sayur kenteng. Ya maaf ya, gue kan orang Jakarta gitu kalau ngobrol sama abang ini kan bingung kan lega Mau- jadi lege. Mau makan sama sayur kenteng. Nah tumis jengkel gitu. Jengkel. Terus Gimana nih? Terus gimana? Di daerah Sulawesi Selatan jadi memang si pulau eta teh eueuh listrik lu. Deui. Jadi listrik teh make genset. Eta teh hurungna ti jam 5 jam 6 sore nepikeun ka jam 11 peuting hungkul. Oh, ngalapeting. Ngalapeting hungkul. Jadi mun ti beurang mah ti isuk-isuk nepikeun ka sore mah eta full listrik sama sekali gitu. Cing. Eta leuwih menderita bos. Moal bisa ente dagang jasa cukurir itu, Pak. Moal euy urang. Paling join bisa merger jeung belut listrik. Setengah ewang, belut kumpulkeun belut. Kumpulkeun ya. Kayak kabel beureum bodas, beureum hidung. Anu koneng jang masana. geron aya geron teh. Bro nu koneng. Eta ngumpulkeun masa. Segala apal kulit teh ieu mah. Apa kulte kitu. Kan listrikna oge masang ieu. Langsung masang jeung listrik. Jadi tenaga kinetik itu berhubungan. Eta mesin narik eta. Anjir. Melapis atmosfer teh aja. Nyapu kudu diajar nyapu kayak mah. Nyara rapu Cok mun kumaha mun urang balik deui ka zaman baheula listrikna Oh, siga kamari we gal di barber. Sok nanaonna sok ngamen urang nya. Ngamen. Konser. Naon eta teh? Lain tam-tam naon? Tabla. Anjing. Tapi mana pernah ngamen tuh? Oh, di kampus semester 2 aku wajib Aing ngamen. boga carita ngamen ya. Bener urang apal. Ngamen. Jadi baheula pan aing sok ngamen dibawa ku si Pahmi anjing teh goblok si Pahmi teh. Jadi ti alun-alun nepikeun ka naon teh gal daerah teh? Cigendel. Ngamen urang leuleumpangan anjing balik gitaran. Balikna kanu beus ngamen di nu beus tah hiji waktu anjing cangkeul aing teh udah geus leuleumpangan ngamen di nu beus teh diuk aing dicarekan anjing ku konektor syarek ngamen dek jadi penumpang anjing goblok cek aing teh aing milih Piran gitu. milih anjing nangtung di aing nyanyi anjing jeung si Fahmi goblok anjing si Fahmi anjing heeh tapi nu deui goblok babaturan aing aya deui saurang apa eta ge nu degan jiga tentara mana apa ku aing mau sebutkeun ngaranna nu degan jiga tentara apa Inisialna. babaturan kita Inisial Ikrom Inisialna Ikrom. Si Tole. Heeh anjing ngamen cenah manehna meureun keur dalam keadaan senang meureun keur dalam keadaan inget anjing eta ngamen sia jalu eta mah emang di stasiun Bandung anjing sadar-sadar di Jakarta anjing di Gambir anjing teu bisa balik anjing gitu. Ikrom kunaon? Biasa keur sadar. Naon nu dirasa sia Ikrom? Keur sadar. Ngamen anjing di stasiun sia. Nelpon di Gambir anjing teu bisa balik anjing teu boga duit. Ngamen deui cek aing teh balikna dia. Terus kan ke BSD rumah. Tapi kelas Kelas anjing eta. Ikrom goblok. pengalaman eta. Pengalaman. Eta nu disebut pengalaman di jalanan teh. Nah, eta bener. Krom, semangat Krom, fitness dulu Krom. Ikrom fitness. Bicep, Anjing. leg, latihan leg. Ame kuat mawa gitar. Nih kuat mau gitar tapi gambir. tapi ke Bintaro. Makanya, oh fitness teh mana mah aing nyaho berarti fitness. Nih kuat mau gitar ke Bintaro. Si Krom, betul uy bib uy gerak teh. Gua sekarang udah jadi gure sih. Di Jakarta kan. Ya Jakarta. Kuat tapi nepi gambir. Bisa kalian seketik di kadupan. Aing mah terpikir ka Cigenel we geus cangkeul anjing. Jabaning papanggih jeung guru teh geuning anjing pan era anjing. Aduh. Ditegur anjing keur ngamen we kieu. Isukanana di sekolah dibahas anjing langsung eta barudak ngalaramen sia. Tapi da kan halal. Prestasi. Prestasi. Ya benar daripada nge-markup harga
Mending ngamen. Pengadaan Daripada jadi pengadaan. naon? Dari tidak ada jadi Sok kita nih. Pengadaan naon lu? Mengada-ngada. Mending jadi dari seniman. tidak ada ya. jadi ada meureun kitu. Ya tidak ada menjadi ada. Biasa gitu. Cek itu listrik mah. Ngamen. Tapi eta teu nyangka sih urang si kenek. Jadi penumpang ngamen. Ngamen goblok aing era anjing itu. Jadi jika cerita Kang Ibing teruskan atau di ku aing digerowokeun bangsa atuh. Terus cokol mending. Bener gitu. Nonda ieu mah lain jempol bae dah sebenarnya ge lain bujur. Lain jarum meureun. Bener. Cerita ngamen itu can beres. Nangtung di aing teh. Nangtung di ngamen di Nggak Cipahmi teh. Terus kan mapayan geuning di jok. Warung-warung. Di jok. Laguna naon kala laguna naon ngamen teh? Pada saat eta. Anjing situ Anjing eta lagu. terus. Kayak ya ibu-ibu bapak-bapak di sini daripada saya mencuri negeri ini penuh realita itunya paling lain buruh tani mahasiswa miskin kota bersatu padu rebut demokrasi. Aing apal. Apa? Aing pang banget soalnya. Aktivis. 98. Teruskan mah ya Teruskan. maju we urang Jongkok. dapetkeun ka Gambir. masih kana di bus eta gal di Oh, di bus bus eta. keneh. Di bus eta urang teh. Hareup deui beuki ka hareup pan urang nya si Bugi. Ternyata ya emang si Bugi di dinya. Agan. Si Agan. Geus ngodok saku anjing sugan aing teh rek mere duit anjing da ngeluarkeun kaca kalah ngeunteung goblok anjing aing teh geus turun bareng jeung aing dan alun di dinya anjing si Agan si Sirian goblok sia mengerakeun aing turun bareng jeung aing otak aing api-api teu wawuh padahal mah bae Lain matak orang pernah bawa pikiran teh matak jigana mun rek ngamen mah kanu jauh gitu mesti panggil wawuh gitu kadang sok era gitu. Bukan berarti hina gitu nya era we angger gitu. Era sih. tak pernah aya ge urang ngamen tah ngan ieu mah si Pahmi hungkul ngamen teh ngamen ka daerah ka ditu ka Pagaden belah ditu si Unyil keur apel Lain ke Pagaden. Kawan Jadi eta urang ngadenge carita Persis Unyilna. Di Ciromaya di Gria. Sok ceritakeun versi Unyil. Ceritakeun versi Unyil ka. Anjing eta mah lain ngamen ketang salah dik salah Bener ngamen. beda anjing eta mah ngamen mah beda Pagaden sok Pagaden Pagaden. eta heula maneh kumaha. Jadi ima si Unyil cenah keur apel ka bogohna. Ka bogohna teh sakelas eujeung aduh urang poho da babaturanna aya lah. Oh si ieu jeung babaturan urang jeung si Aryan. Si kabogohna teh emang keur latihan we non eskul arek lomba musikalisasi puisi si Unyil apel cenah keur udah saha karek sakedeung cenah si Aryan nyampur hayu latihan musikalisasi puisi aing dicicing we jero anjing si Aryan cenah eta bener si Unyil lain ngamen ternyata poho urang tapi eta bener Si Unyil emang sok anjing siapa sok tara kaluar anjing. Keur apel digorowokan biasa beri nyanyi teh nyil. karena apa Karena apa motorna kan. Nyil teu kaluar si anjing abong keur apel si Unyil teh gorowan anjing. gitu bener Bung api teu wawuh we si anjing. Si Unyil. Tadi aya nu ngamen kumaha caritakeun heula. Tadi kabar aya nu ngamen. kabar berarti sok aya ngamen sebetulnya mah lain tadi hungkul Kamari batur teuing batur Ya, jadi emang sok aya nu ngamen non ngaranna teh make tato mangset gini tato sule Tatoan. maksud sok gitu di jero teh urang kadang da wah duitnya kieu we urang teh langsung di luar kan gestur rokok gitu nya bawa urang teh mere rokok pas dibikeun sabatang langsung wah teu naon tuh baud ieu cenah rokok henteu curi aing nu teu ngeunahnya henteu yuk sok oh bener bener henteu bener nuhun cenah Mana dengan tato mana ketinggalieun. henteu urang buat tatoan Bae si emang tato maneh balas bogo anjing. min kaparo teh ya Main kabar. Ini berarti tato nu itu nu rekayasa. perangkat lunak anjing rekayasa
Hesenya Sok puan aya anak nu ngamen goblok. oge gitu. Tapi nah jadi fokus nu ngamen itu carita teh. Urang tadi karek tadi peuting pisan. Kanangor teu dahar. Aya nu ngamen belah ditu tuh ketinggali anjing. Geus sabaraha lagu we kitu pas urang rek mayar ngaliwat dinya nya. Rek teh kenal wawuh babaturan ngan aing teh pura-pura teu ningali we da. Teuing saya jadi bingung dik. Mun rek mere sieun bisa ngahina. Gitu aing teh pura-pura teu ningali mayar gitu. Aing baru gitu berarti. Palingan tara marare baturan aing saya. Anjing cai teh mun sieun geus we kitu intina mah. Aing nyaho di pengamen eta saha di? Apa kan? Apa? Dinangor. Orang gak pernah anjing bingung cek si Erika teh kasih. Sia kasih aing teh era mikeun oge lain ieu bisi Tapi urang. ternyata tukang ngamennya boga teritorial kekuasaan sih. nya emang boga di jadwal deh. Di jadwal bos eta bos. Jadi lamun misalkan orang ngamen di alun-alun nepikeun ka naon eta ngaranna teh? Urang poho wae. Cigendel. Cigendel tempat makan Cigendel eta. Pinus. Yo jelema eta teh. Heeh. Jadi memang geus tong ngaganggu lapak gitu. Si Rege nu di pasar meuningan. Pernah tah hari tage ngamen pikeun ka Cileunyi anjing eta mah preman unggul bos di dinya. Sieun urang teu jadi balik deui. Preman heeh. Padahal urang pakur hayang udud hungkul ngamen teh nya. Heeh. Bener urang. Baheula mah hayang meuli udud jeung bubuk chicken. Bubuk chicken Chicken si Bubuk- Nur. Bubuk Puskesmas. jamur, Puskesmas heeh. jamur crispy nya goceng. Tapi Urang teh ngobrol teh bari ngopi, Bro. pronterna lila pisan. Eta teh prompter. Tuh. Hmm. Ngeblend. Tah ieu teh Yang menang bari kopi bari dicaritakeun da kudu aya promoan di urang mah. After testna ieu ngeuna ieu Tah. wine dari Bahtera Kopi. Oh, ieu mah jelas atuh langsung dari mulai pucuk ieu mah. Urang apal Bahtera Kopi mah. Cobaan heula asaan heula Apal kopina. ieu mah Bahtera Kopi mah si Samsul. Tah ieu mah tadi kurang di mix sul make susu. Kumaha? Iya enak. Sul enak sul. Parah sul tah. Lain sul Sia mah teu beukeun. Teu beukeun kopi nu Aing kari. mun si Jalu nu ninyu kopi si Jalu di barber ge. Saya juga cai kokobok, cai da wah amis-amis acan. Tadi itu kopi mahal disebutna cenah. Heeh, letah cai. Oh, berarti letahna. Letahna teu asup ieu mah kudu. Ieu teh sebetulnya guys, Bahtera Kopi teh bisa dikepoin di akun Instagramna. Tapi karena kamari belum update, tah si Bahtera Kopi teh punya anu sachet. Jadi sekali berarti sekali seduh. Sekali seduh kopi gula aren mun teu salahnya bisa dikepoan di @bahtera kopi IG-na teh. Bahtera Underscore kopi. Tadi dinya Ieu teh asli Manglayang. kopi Manglayang. Di Manglayang. Manglayang Timur berarti. Jadi nu peryogi kemasan kieu nu alit sachet aya bade kiloan bade kudolak tiasa di ditu nya. Nya. Bade metik nyeliranya. Biasa aya pokona metik nyalira. Gas strawberry metik nyalira. Pokona mah langsung di Samsul eta mah sagala aya pokona mah Kopi, iya mah anjeunna mah. Kan ulah kebon batur. Kudu syaratna kudu kebon sorangan. Saratna kebon sorangan. Nah, Oke. Bah gitu. kela ieu nah diukna mah kayak bantal sorangan. Teuing sia boga penyakit meureun. Kolot. Bisul. Aja. Heeh. Aja. Aing urang jeung umur 30 leuwih merenya orang suku jadi teu bisa make sendal di mah teh ti isa eutik. Kitu teh rai-raian suku teh gitu kudu make sendal lain olo-olo demi Allah lain olo-olo. Kapan latihan beunghar? Tadi jeung gesturna. Gitu. Lamun latihan beunghar mah diuk teh teu meunang kitu kudu nyangigir. Kudu kieu diukna ge aya mana. Sia setruk ringan goblok. Ai. Sia mung Parkinson eta mah ngos aing meureun kene kieu we saayana. Tingali ieu dompet ke Oh kandel. Dompet tanya. Kunaon diuk gitu. Kunaon diuk kitu? Dompet kandel. Cashless orang kaya Tanya mah tuh naon cashless. eusina gitu. Naon sih? Tagihan nu. Tagihan listrik. Ai listrikna paeh. Listrikna paeh wae. Can bensin naik. Can bensin naik. Anjing urang boga cerita. Naon? Urang teh kan penting-penting. Heeh. Karena motor net gitu tah. Internet motor mah goblok eueuh net. Nego. Eta mah klakson net mah. Nego motor mah lain net. Net. Heeh net. Ngeng. Ngeng cenah ngeng di rumah. Ngeng. Bensin urang teh geus kicepan. Ini kicepan deui genit. Kamu genit banget gitu lu. Kicepan ya urang teh. Kadilah isuk-isuk si urang teh. Naon Isi bensina Heeh. balik ya. Pas isuk-isuk anjing urang Saat mogok anjing. kesaatan Heeh. da kanterkeun si aya Heeh. sekolah. Heeh. Terus kumaha? Kumaha eta? Injeksi lain. Urang teh ngisi bensinnya naik. Hargana. Heeh.
pasit pas. Oh pas bensin naik motor. orang teh pas peuting eta teh rek ngesian bensin teh duitna kurang. Ngan aya goceng-gocengna deui. Nya. Teu mau isukan we. Heeh. Dalam misalkan bensin teu naik mah gocengnya pasti ayaan. Betul. Pasti aya lah gitu. Setengah lah. Karena bensin naik anjing mah diterei-terei acan cuman ti motor ge. Heeh sih. Geus we urang teh balik. Pas isukna rek nganterkeun anjing mogok. Mogok. Urang langsung kan nyalahkeun. Anjing. Kadinya lupa. Hese nyapuan si Jalu mecek aing oge. Geus mending kena latihan video klarifikasi. Bakal bip 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 bip. Heeh. Terus dia Tapi ieu heulanya klarifikasi heula si Jalu teh tara mau duit cash sebenarnya mah loba duitna teh aminkeun heula. Amin ya Allah. Loba pisan. Amin ya Allah. Wah, anjing sakieu tah. Heeh. Di ATM sekieu. Di rumah sakit tuh di ATM. Di ATM. Loba numpuk. Amin ya Allah. Amin bakal beunghar si Jalu Amin mah. amin amin. Amin. Bade caritakeun dark joke si Jalu teh. Naon? Naon? Si Jalu keur sorangan di barber. Heeh. Orang datang balik gawe rek mawa naon harita teh nu tinggalin. Naon, Camata. anjing? Pas mana ngomong bunuh aing lah, cuh. Ingat teh mana? Mana tiba-tiba gitu ke aing reuas kasurupan. Kunaon Jalu? Aing yang pae cenah. Kunaon? Sia gitu goblok ke aing. Oh, eta mah kerimpi berarti. Lindur. Aya aing hayang modar ya. Jangan ke si ayah. Aing modar ya. Aing itu bingung kali antara rek ke jeung hantekeun nyapuan anak kumaha. Oh. Bener tuh henteu. Urang nu salah eta bener. Bejakan ke si ayah. Sok si aing teh ku aing pae kan tapi videokeun. Heuh sok bae cenah. Anjing si aing teh marah-marah si Jalu kunaon ieu? Kehidupan. Kehidupan sarua jeung urang. Gara-gara BBM naik. Jika kemarin Non? BBM. Jika kemarin pra produser kagocek cenah pernah langsung ngechat ka urang cenah. Pak di mana aman tuh cenah cek didinya kudu istirahat heula. Naon anjing emang aing mengbal istirahat. Cuma tiba-tiba ke aing gitu kasih tahu ang anjing aing teh di briefing teh naon kasih tahu ang. Pan nanyakeun gulang gaper teh naon kasih tahu ang. Oh tadinya aing si Repa sugan aing si Repa mah dina grup teh nanyakeun emang agalih kunaon gitu. Jo Cung siang ngomong nanya kasih tahu ang. Anjing naon aing eueuh dina briefing. Ya ang mah kudu istirahat heula support yuk teman-teman. Langsung rek diundur. Nya undur heula. Aing support nita istirahat teh kumaha anjing. Yuk bisa yuk istirahat, yuk bisa yuk istirahat. Sirapan pek ngajapri. Aman tuh cenah. Aman curang teh karek nepi imah. Itu sih maksudna teh jelaskeun ang dengan ente ka urang ngomong gitu aing kudu ngajelaskeun naon posisi aing keur mangku budak goblok atuh dipabeuli Teu baca berarti Pak. Kan gulang gaper anu dibahas. Oh nya eta mah teh dibaca nu gulang gaper. Geus sakitu eta mah gulang gaper. Gulang gaper teh naon kala? Aduh anjing. Aja kurang gaper mana. Mana tong disalempak, tong disalempak bener. beda eta mah kalau Gabel. eta mah ologodor. Aduh anjing Si Jalu teh apa gulang gaper. Da bahasana si Gali mah sok aneh. Cing aing poeana tiba baranting. jadi kesana tuh gini. Ari aing jing bebaturan aing depresi itu kunaon cai aing mental isu naon ieu. Padahal mah sebab kieu we cicingnya. Di babaran. Tapi di dia Di hulu di baranting. Ento eta mah dijieun sorangan. Dia di sorangan. Aduh cangkeum. Tapi ya guys, lain Tanjung Sari ngaranna lamun nu unik. Tanjung Sari selalu unik. Lain nu unik eta. Di setiap kejadian teh sok aya we unik atau bodor. Cik keneh kejadian aya angkot di Bali. Aya angkot di Bali kita viral. Eta viral abus asup detik. Abus SCTP eta. Punten di mana punten sana yang sirikeun. Lain yang sirikeun angkot di balik na ieu mah ya. Asup kana CTP da. Asup SCTP. Tapi nu yang sirikeun teh KBG nyaho beredang spiral. Kira itu nu mana nu jadi maung teh. Anu divideokeun geuningan kumaha cenah anu video. Oh goblok. Wah, mimitireun video seserian. Juga no happy teh. Pas diguling langsung jadi mau. Sudah angkot oge langsung kieu digulingna kita di post to for use aja gitu. Cek aing teh Dominic Toretto nyupir anjing di Cikuda. Anjing Dominic. Nah bet pura-pura kasurupannya. Ente nyebut pura-pura tapi nah bet Sieun. kasurupan gitu. Ya sieun. Jadi kieu. Ya mah menurut pemikiran dangkal saya
Humble bragging. Kumaha. Geus asa kapuji kan baru SMA unggul di tukang teh. SMP. Tapi revisi mun salahnya orang kan di Dominic Toretakeun cabang apa yo. Dominic Toretto teroret. Gas disengsirikeun lah atau dipuji. Ya mang gas terus mang beuki asa kapuji teh meureun. Ditikungkeun power steering pan angkot mah sorangan. Malik tenaga kinetik kurang. Dilupaskeun gitu muih meureun aja dibalik gitu jeung angkotna tah tidaknya langsung beak pikir anjing aing bakal dibawa ke polsek. Mending api-api kesurupan. Sarua dibawa ke polsek sarua. Ditanya heula saha sia. Saha di jero ditanya tadi gitu di polsek teh saha di jero cek di jero saha di luar. Aisyah kunaon viral sih viralnya. Eta viral pisan. Bakal ditanya di BAP. Tapi nahanya bet kudu kasurupan. Beak pikir. Sieun intina mah Sieun lost control. Can dicarekan kududungan beureun lamun gawe teh mah eta teh. Tapi da lain di urang unggul pan di batur ge aya geuning nu geus. Oh nu eta nu ditewak ku polisi oge sarua eta mun teu salah naon nya maehan nya. Maehan nya. Memahan teh kan api-api menang ilmu cenanya. Oh bener. Eta. Tapi aya nu kitu ge sarua ya maneh. Ditanya teh ternyata lain urang sih eta bahasana anjing. Saha deui wae. Kitu teu asik anjing nyalahkeun juri gitu. Lain urang eta karuhun kahandap. Lah gitu soke lelaki itu yang dipegang tanggung jawabnya. Kalau kamu udah mencelakakan orang atau berbuat kesalahan langsung tampil berani. Saya gitu. Jadi saya salah gitu. Ngeus langsung 2 tahun 8 bulan paling enggak aman atuh. Tarik teuing anjing. Jadinya. Jadi gitu tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Tapi jadi inget episode bahasa jeung almarhum anu ngabahas Tanjung Sari Selau teh gini. Arek dinu aya nya mungkin sedikit meresahkan lahnya beberapa nu tadi dibahas. Listrik, terus BBM naik, terus aya keunikan kecelakaan eta ge bikin resah oge lah saeutik. Tapi teu begitu lila teh teu berlarut-larut teh. Enjoy deui weh geuningan arurang teh. Gitu-gitu kan ya we. Cueh tah slow kitu. Nah bet bisa slow kitu an. Gimana? Nyawa apanya? Itu iya anu nga-mention anjing satu pagi 4 manusia sejarah Tanjung Sari ngehiji euy asa moal alright cenah tuh. Sukses terus buat podcast nah kitu hungkul. Amin. Amin makasih doanya ya. Amin. Gitu. Kumaha tadi? Naon tadi? Teu ngaruh di Tanjung Sari mah. Moal ngaruh rek BBM naik, rek Cika saha? Cika aing mah ngaruh goblok. Hah? Aing mah ngaruh. Ya lu mah di Jakarta, Bang. Kita mah di lembur. Kita mah di lembur. Main sepatu rode. Kita mah di lembur mah ngarit. Mau beas. Tinggal nandur. Kalau ke Jakarta kan mana? Mau jalan-jalan ke mana? Ayo nandur naon artina? Nana mundur. Masuk padahal aing improve ya. Nu aya dina sungguh tibi ucap. Nu aya dina sirah. Set nana mundur. Tapi bisa teh ngebobodo otak. Lamun eta mah. Kede-kede mah. Ning lieur eta mah aing pertanyaan aneh. Pertanyaan. Tah si gali jelas. Di kembali. Aku didinya. Untuk ente nanyakeun ka urang cenah. Ai otak apaleun teh cenah lamun urang teh rek nyokot kopi ieu ya cenah. Tapi leungeun ka dieu cenah. Pante otak cai eta teh. Maksudnya tah dina otak teh kan aku mau bawa pod nih. Pas di bawa podna cet padahal mau handphone tak aya otak dibohongan teh eta. Kumaha bos cek didinya bos. Sok. Tenaga kinetik dan turbulensi dalam tubuh autoimun. Teuing. Mung bisa. Lain sieun teu bisa. bisa mah. Bisa urang. Iya kedokteran. Kamu bobodo otak. Nu maneh nu bisa ge tiba heula ngabobodo kanyut maneh bisa tiba heula. Sok sia. Asli. Ya kan? Nya Ternyata bisa. Kayak kamu kanyut. Oh iya. Gitu kan. Dildo. Nih Det gimana Det? Terdak Ria. Kacau. Kamu juga bobodo otak segala. Nubin ke mana dia pembahasan?
Oh, eta. bodoh otak. Lain eta mah BBM. sisipan. Lu mana asa tara ngobrol nyarita oh gitu we. Jangan. Sok buru ngobrol Ngobrol, atuh. tuh. Bisa ngomong teh wabab di, gitu. di Tanjung Sari mah tengaruhnya. Tengaruh Kieu Tanjung sok Sari anu mah. mungkin anu relate-na. Nya ngaruh meureun ngapedah teu ngaromong meureun. Ngaruh Tanjung Sari mah sok Kan si Jalu salah siji representasi jelema anu unggal poe di gawena di dinya di Tanjung Sari di dinya di. Sagala rupana hirupna di Tanjung Sari oge. Kumaha Nus? Biasa aja orang mah. Anjing. Nah, biasa aja kan? Padahal tadi teh bunuh aku cenah. Biasa Loba aja. duitna. Urang mah ngaruh bos, biasana ngeuseun bensin full tank teh 60.000 anjing, ayeuna 80.000 anjir. Nyeri hate aing eta euy. Pakai teknologi terbaru atau listrik, motor listrik kebeli. Listrik lagi di Pareuman wae. Rek kumaha? Sok rek kumaha? Naon solusina? Nyanyi heula. Tenaga motor batu Naik bara. anjing batu bara ge. Batu baran teh guling di Pangandaran. Apa tuh batu bara nu boga saha wae? Muis. Haji Muis jeung urang atuh. jeung Haji Gali. Aing batuna si Gali barana. Bara kahuripan. Abara eta. Bara kahuripan putra. Abara halong. Nah, kumaha bieu tadi? Ngaruh. Nya ngaruh. Ngaruh jeung orang Jakarta. Aya ngaruh teh. Tadi yang Ngaruh, carita mah ngaruh, rek atuh. ditambahan cenah. Ngaruh. Tadi urang mah heureuy kasih jalur teh pokona orang Tanjung Sari mah kuduna harga BBM teh 500.000 saliter teh kagok. Tapi nunggu nama nu zaman orang SMA tah masih kena ya non sacan aya pertalite teh. Premium. 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 Beri jeung ku anjing. almarhum Mana koneng, mau mana beli koneng. Pertamina nah. Mau beli Pertamax atau Premium? Pertamina. Ceritakeun lah. Jangan marung Si kieu. Sakun. Jangan marung. Urang Oh, baheula mah orang rutin ulin ya. Ulinan gitu. ulin ngesian bensin. Pan Iya teh ngaranna teh naon ngaranna teh jamur teh kan eta sakti Nah, pisan bos. Jamur Jamur crispy. crispy teh sakti pisan eta. Mm-mm. Beli bensin. Cicing di pom, geus ngantri pan. Set ditanya lah. Bade premium, bade Pertamax. Nah, anjing pan langsung dengar gagah ada asa bener Pertamina. Pertamina tong make es. Aing teh geus teu kuat aya serius kabur aing luncat anjing. Eta kalah duk-dek anjing eta jeung nu rek ngeusianana anjing itu perkara premium jeung Pertamax anjing Pertamina. Luas. Luas anjing. Gunungan aing cenah. Beli cicing nu gawe teh. Rek dibeli Pertamina. Emang kita emang balalager dinya Pom Tanjung Sari. Terima kasih Pom Tanjung Sari walaupun pernah sama aku dijailin. Jadi aya si teteh-teteh. Kumaha teh? Kumaha. Geus baheula berarti baheula ieu. Ai kemarin. Kemarin ini mah yang beda ini palsetna oge ya kemarin. Dibaheulakeun teh. Kan jadi si Dika, Naon? Pasar Tanjung Sari sempat ditutup kan pembuangan sampahnya nya. Hmm. Nah, kan bingung aing dimecen sampah ka mana kanu karimun aing teh diasupkeun. Ayo, iya cerita boga mobil anyar gitu. Teu anjing. Kereka ngopi belum dengekeun. Sia. Si teteh nanti bager nawar aing ngebering si bensin. Pertalite Pertamax. Pertamina. Aing teh. Ieu pertama. Mau sekalian buang sampah? Oh iya mau. Ya tilu bal aing teh mau ke Itu teh cek aja di belakang. Waduh ini mah kebanyakan. Itu cek aing teh Pasar Tanjung Sari enggak boleh buang sampah. Saya mau ke itu cek aing teh ke non. Ciromed. Lain sieun salah ngomong. Cikalong Wetan ini buangnya langsung ke gunung. Ya, teh Terakhir gitu. pembuangan terakhir. Nah, becan runtah ke gunung. Cikalong Wetan, ayo sampah Ya, juga emang bener gunung, eta juga TPA, gunung. Nya Sampah gunung. Sagede gunung. Gunung atau sampahnya etanya? Gunung sampah. Gunung sampah pokoknya mah seungit mun lewat garinya teh. Oh bener seungit pisan eta. Radius sakilo ge geus ka Ambon. Wah, geus ka Ambon. Tapi sok alarane sia nu ngaresan bensin teh model urang di Jakarta aya Anjing Jakarta Dewa. Siap Bang Bintaro, Bang. Lieur ieu sektor. Ya, Bang. Sektor. teritori. Abang-abang kemarin nyawa kontennya di take down sudah. Ada abang-abangan. Luas aing Cidika. Jadi aing mah naon dia ngupload konten dia. Sak goblok dia omongan teh mah. Siap aing hapus langsung. Jadi kieu aing biasa kan dina inside lamun ningali. Urang mah kan bertahap sih kenaikan grafikna teh lamun viewers teh set kieu. Pas kemarin nu Eta langsung mencuat. eta langsung anjing ieu bakal FYP. Cek aing teh bakal tadi kieu bakal leuwih ti 1 juta nu nonton ya. Konsul lah ka Sidika dik ieu mau naon?
Anjing moal balik eta mana sensitif anjing sung. Keluar ya kan. Oh anjing dang. Sawak anjing. Take Take down aing langsung Naon tangsi. video nu mana? Entong. Iya nu di take down angke. Udah jelaskeun di dieu mah. Mata pan tadi sejajaran ge latihan klarifikasi. Saya Muis. Ya sarua si Jalu ge saya Jalu. Urang mah. Tasok alatannya saya ngeuseun bensinnya di ditu mah euy. Heeh. Model taksi taksi gitu. Si mobilnya tuh sok dioyak-oyak dah gini aja. Ameh naon? Teuing kayak sing Ngerep kana besi. sok Tara ngomong, sekali ngomong nyari. Anjing pakai hari wayang kah? Lumayan menyerap kono besi. Kanu casis. Anjing. Udah araneh wae. Sekarang bener beh naon sok ngeuseun bensin dioyak-oyak gitu aja. Geuneur gitu terus weh dikejut gitu. Cek aing teh meh naon anjing dah cair anjing. Gobloknya. Pan sifat cair mah mengisi ruang dah. Beda cai beda tampiannya. Ya udah dioyak-oyak. Ngelilakeun anjing bari ngoyak-ngoyak. Anjing teh. Sok lain-lain wae anjing. Mobil mun bisa ngomong mobil teh cenah. Ih goblok jelema anjing cenah. Kabina-bina teuing cenah. Ning jadi aing cenah. Di ditu nama ameh pinuh berendiknya. Ameh hayang nepi ka luhur pisan beureun tapi da teh kitu sih. Jadi kumaha ayeuna teh lamun misalkan urang rek ngeluh ka saha, misalkan ayeuna perekonomian di tahun ini tuh merosot, BBM naik, harga pangan naik, melambung tinggi. Dolar Siapa anjing, naik. sarjana naon geus Dolar. ditarik-tarik. Ieu Dolar panas dolar mah diturunkeun deui. encannya, Bos. Turun 17. 17 salapan ya. Turun 100 perak. Salah sabaraha? 18.000 sekian. Ya ngaruh nama sih eka urang langsung mah jigana henteu nya lamun dolar mah nya rada kurang lah. Atau- Kecuali lamun maneh meulina barang-barang impor teh akhirnya. Ngaruhnya ke yang suka keluar negeri gitu. Nah, Ya, aku mau ngeluh ke siapa? Misalkan orang Moal balik. Balik moal. Balik. Jigana kudu sarariap kabeh di klarifikasi. Kru ini mau deg-degan. heeh. ulah nu di frame mungkulnya. Baiklah. Kasaha Ya namun ngomong ke negara mah kuduna fungsi keterwakilan. Aya DPR kan orang boga Dewan. DPR kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, tahu kuduna fungsi eta teh berjalan. Jadi orang lamun ngeluh teh geus puguh ka saha gitu udah. Kan orang boga wakil ye, tah ngomongnya kasih wakil eta gitu. Nah kan selama ieu nah Urang mah teu apal ieu na ge saha. pernah kasus si Jalu. Oh. Yuk Pak, yuk cenah gorong-gorong abi di tembok cenah. Sung diontro ku RT na. Kahayang mah cenah ka saya heula laporan teh teu kudu dipiralkeun. karena lamun teu viral mah teu gancang ya. Nama kudu viral euy. Kudu viral ya bener viralkeun viral. Bener. Video ini jangan di-bip langsung. aduh dikate urang jeung kan kudu di bip beh di tempat mungkul. Tapi emang ngomongkeun fungsinya, Iya, fungsi. edukasi oge nya, Edukasi. fungsi trias politika di urang. Jelasin bos. Di urang kan aya ada eksekutif, aya legislatif, aya Yudikatif. yudikatif. Ya, eksekutif, presiden, gubernur, bupati, wali kota. Naon deui? Geus eta terus Bupati. eta teh bagian eksekutif. Cik aya legislatif naon? Tapi legit. Aing gituan mah tetebakan nying teh mah. Bahkan anjing. Lain tetebakan. Aing teu ngarti. Kan pelajaran ieu PPKN baheula. Urang sebagai rakyat teh kudu kumaha ye edukasi mun hayang non Keresahan teh. Urang sebagai rakyat. Ah nya geus tong raresah atuh nyantai we mun kudu laporan ka itu ka ieu ka itu ka geus we. Hidup Orang kaya. lain orang kaya sia. Foto karena Lain apaan tadi teh maneh nu ngomong urang teh kudu ngeluh ka saha. ibarat eta mah ibarat. Kan mana ngaibaratkeun tadi kan ieu wadahna geus aya gitu kan aya badan legislatif itu eta nya keterwakilan. Terwakilan itu disebutnya Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, eta legislatif. daerah, legislatif. Aya di daerah di kabupaten, aya nu di provinsi, aya nu di kota, aya nu di DPR RI nasional. Nah, itu kan keterwakilan teh anu kuduna menyuarakan keresahan-keresahan urang gitu. Sebagai bantuan pangnyuarakeun ka ditu. Da maneh nu bisa nyieun regulasi mah, maneh bisa
naon intervensi pemerintah mah turunkeun harga Heeh. BBM. Rakyat urang ieu ngaraluh ye gitu tah. Misalkeun deui ya. Misalkan. Nah, terus misalkan kasih presiden Konoha tadi misalkan itu. Ieu rakyat urang ieu listrikna pareum wae. Coba dong pariksa eta aya kebocoran dan sebagainya teh gitu kan. Manya rugi wae gitu kan. Tah pangontrolkeun tah fungsi eta tuh kudu berjalan di negara urang teh. Nu bener nama. Anu bener Anu nama. secara fungsi. nama gitu. Aya alat yang ngeluh teh aya. Sebetul gitu. nama. Sebetulna. Antara didenge merenya. Ngan lain tara didenge karena mungkin aya Loba nama teuing meureun. leuwih babari oge lewat media Media. sosial jadi Sosial. leuwih gancang biasanya langsung dipirakeun. Nya urang pernah teh viral eta video gorong-gorong urang kebanjiran bos di imah kebanjiran sorangan pas isuk-isuk geuningan anu kuduna gorong-gorong 1 meter ieu ngan 5 cm berarti kan teu dirawat gitu. Moal balik. Balik moal. Terbalik. Kuduna mah nuhun ka urang meh teu banjir deui. Heeh. Bener. Nuhun. Bener si jalur teh bungsu tapi pang bijakna. Bijak. Ya bener. Bener dah tanggung jawabna kan. Nah, ieu skup terkecilna ya ayeuna asupna skup terkecilna kan ruang lingkupna aya RT, aya RW, aya kadus gitu kan, aya Kepala perangkat desa. kepala desa. Nah, gitu kan. Jadi runutannya sebenarnya mah wadahna mah geus aya gitu kan. Puun, puun di urang teh. Tukang son. Seniman anjing. Seniman eta. Seniman. Pelopor. Heeh. Dintuh henteu ge abang-abangan. Urang mah kepala suku atuh da di SS mah. SSD wae mah. Tamu di Tanjung Sari mah memang karakteristik itu jelema teh slow, santai tara diambil pusing. Yoman. 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 Lain teu boga karasahan, orang yakin karasahan pasti bararoganya. Cuman mung dieur teh geuning. Siga urang-urang kan urang mah daripada kikituan geus mending ala bodorna we gitu kan. Hiburanana we gitu kan. Lain tara ngaraluh pan urang ge osok beureun kikituan ngan pada tara di video. Parah, soalnya parah. Tapi lamun asup ke pelosok mah ka lembur-lembur teh eta ibu-ibu teh da garaneng anjing cenah aing teh kebagian minyak na ieu anjing cai teh karunya si ibu. Pasti loba atuh Aing teh kebagian beas nanam cek aing teh bu lah sawah loba nu batur. nu batu. Teu bisa melak madog cek aing teh. Naon deui sok. Nah, terus akhirnya setelah viral eta teh kan orang kudu lapor ka saha gitu. Kan nanyakeun lah urang teh nya kudu lapor ka saha gitu. Ka dieu weh coba cenah. Ka provinsi cenah. Coba ka provinsi urang teh. Karena jalannya jalan provinsi ya. Bukan. Oh, bukan. Ternyata Bahasa coba Indonesia. Jadi ngomongkeun pemerintahan kudu bahasa Indonesia. coba tinggali cenah marka Iya. jalanna warna naon? Warna koneng cek urang teh. Oh eta mah nasional. Oh, jadi itu apa mah kan urang teh. Jadi Edukasi deui tah bener. lamun misalkan markana warna Koneng. koneng eta tanggung jawab nasional nasional. di Jakarta cenah. Terus lamun markana bodas anu tengahna warna bodas ya Provinsi. eta provinsi Betul. gitu. Ya, Cenah. tapi kan ka desa ge dibagi-bagi jalan teh aya jalan desa, aya jalan kabupaten, nu dibenerkeun teh aya jalan anu provinsi, aya jalan anu nasional. Siga nu ka Subang, nu ti Rancakalong, eta mah jalan kabupaten. Oh, kabupaten. Eta mah. Gitu. Orang rek apa? Tapi karasanya jalan balar resinya ngarenahan jalan teh. Iya bener banget. Ya bener banget ya. Bener banget. Iya lagi. Iya lagi, lu kan ngerasainnya kalau jalan-jalan Sun Morian kayak gitu kan ke daerah Subang atau apa kan Ke kita Wado. ke Wado gitu kan ke Waduk Dharma gitu kan sering niis di situ kan ngiuhan kayak Heeh. di situ kita ngebubar-bubarin yang dagang dowegan itu kan waktu itu kita pernah jalannya enak bersih banget sekarang. Iya sekarang. Walungan Cimanuk lu tahu nggak Walungan Cimanuk Enggak euy. sebelum kok ada e-nya sih kan di kartel lu Oh iya bener. yang ada e-nya Lupa gue. mau dianterin sama gue semet gang. Anjing loh. Aduh, teka rasanya cek aing rame mah ieu mah. Orang iya jam 11 jam 1 ya. Jam 1 Tapi kamu menanggapi eta Kuno, non karena teh urang supir angkot. ningali dinu lain. Pan geus tadi non anu demo nepikeun ka urang ningali mah dinu media sosial aya ibu-ibu oge dik aya mah. Aya Tarurun. aya di jadi Jakarta. Gojek ibu-ibu nu make daster teh. Heeh, geuning. daster. Ta Yang tarurun. wanita-wanita gini Oh, naon? wanita. Asya. Suka mana wae. Ini wanita-wanita kan. Aliansi wanita naon lah gitu. Heeh, terus. Ya, jadi memang kondisinya kan di Jakarta ya keramainya. Kemarin ge orang rada tertahan balik teh karena jalan ditutup ku mahasiswa misalnya Daremo jadi si nu make kendaraan pribadi teh jalan meneangan jalan alternatif. Eta macet pisan di mana-mana gitu. Tapi
Masih kena kondusif sih sebenarnya mah nya. Nya silahkan eta mah teman-teman untuk mengkritisi nya jalan we da fungsi negara mah da tetep kudu diwaspadai, kudu diawasi gitu kan, fungsi Awasi. pengawasan gitu kan. Silakan we. Soalnya pro kontra kan di medsos teh aya anu tersep oge cenah naonan sih cenah bikin macet cenah urang ieu jadi terjebak cenah anu kitu. Eta mah karena kepentingan pribadina can kasenggol Nah, biasana. beunghar kene. Lamun kepentingan pribadina geus kasenggol, teu meunana kakara bersuara. Siga urang babarawakan wae. Heeh. Dan emang lu cocok beberapa. Tapi nu beunghar ge turun soalnya ini aya ibu-ibu make non tas Chanel. Anjing, H&M, Balenciaga gitu. Oh, cenah karena anak saya kuliahnya di luar negeri, saya mewakili turun di Indonesia. Soalnya dolar, Bos. Dolar, kadampak. Kadampakna beunang eta. Justru kan anu nu berbahaya mah nya nu di kelas menengah nya, nu kelas menengah anu teu make Pertalite, nu make Pertamax gitu kan eta sangat berdampak pisan gitu kan. Kan nya pasti lobalah di antara babaturan-babaturan urang ge nu memilih Pertamax gitu karena ngerasa wah, ieu mah Pertalite mah aya hakna nu bisa makena gitu kan. Orang sering gitu, orang gitu, sa- orang sampai mah- saat ini pertama terus. Orang mah hoream macet, hoream ngantrina, hoream macet. Gali, si Gali dia POP diserang ku laleur. Nah, ieu anjing asa paling pertama kabeh. Pertama kabeh, siapa aing ngomong pertama wae bagian ieu. Aku siapa jelema teu gablek di sini? Aku. Sangar racung. Siapa yang mau Ditambah bunuh lain, diri? kan ditambah di desa mah tidak pakai dolar cenah cek Iya. Naik aing sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, Bos. Aya tanya jawab dari mana, Pak? Instagram story. Oh, siap. Aku sambil telepon istri aku dulu ya. Nah, aya pertanyaan ti Itu tuh baca. Rejaka panjang anak. Asal usul bubur JPIB cenah tah hayang apal, urang teu apal. Ya PIB teh naon? Eta nu di SS geuning. Sekolah Oh, farmasi. goyang Wow. lidah. Eta Goyang lidah kan eta. Goyang lidah? Heeh. Saha nu nanyana? itu tuh. Ada namanya enggak? Eta ku aing geus disebutkeun bieu. Oh, kan gue lagi pegang handphone barusan. Lu harusnya sadar. Kacau. Tidak memperhatikan. Nah, itu sopan. Eta teh tanpa ada. Bagian Tidak- aing nu tidak salah, menghargai. beradab, tidak beretika, Iya. tidak punya cecedok, Nir empati. tegablek dedelean. Ka aing eta mah dioperkeun kabeh. Nya soalnya Masuk eta. amun anu ngomong teh ulah nyong HP, Dengekeun. dengekeun. Nah, Adab itu teh. eta jawabeula nu apal masih muis tapi da kumaha deui. Beres nyarekan urangna can. Tanya nyarekan eta mah. Ngasih tahu. Iya bener. Iya lagi. Apa jadi asal usul bubur JPIB PIB? Jadi gini, itu namanya simen. Namanya tuh simen ya. Jadi kita tuh temenan sama yang tukang bubur itu namanya tuh Muji. Dia tuh SOG yang membawa SOG ke Tanjung Sari. Scooter Owners Group. Anak Vespa dia tuh. Kalau melangkah ke belakang lebih jauh ada yang namanya si bapak sama si ibu. Bapaknya Amuji sama ibunya Amuji. Jadi itu sejarahnya teh. Sejarah naon ieu? si anjing. Itu maksudnya kan eta mah emang tukang bubur. Apa lu orang simen eta mah nu dagang mana nu nanya sejarah naon heula. Bubur. Apa itu asal usul Jadi bubur? kieu cek Pak Omed mah ya Asal-usul bubur. asal usul bubur teh dulu orang Chinese kan banyak anak banget. Jadi ameh kaparaban kabeh cek Pak Omed ya. Deungeuna wortelna kursa eutik, dagingna kursa eutik, kumaha meh kabere kabeh. Beasna saeutik. saeutik. Jadi dijieun lah bubur eta asal usul bubur. Kitu cek Pak Omed. Jadi barudak teh urang kalih teh nu teu gararablog Cedok. cedok dikebagi kabeh wortelna kan dihijikeun dina bubur mah teu salempeng nah Berarti itulah dahareun orang miskin berarti asal eta. bukan dari orang miskin. Oh, bukan. Jadi itu teh tips untuk irit. Oh. Ade miskin jeung irit beda. Berarti nu mareli bubur jelema-jelema nu ngirit itu. Bukan irit anjing. Sederhana. Ese. Si Muji orang Cina lain. Si Amuji mah friend. Mah jeung aing mikeun bubur ka aing teh. Men cenah. No men. Dia dileueut teh 3 kali sehari nya cenah eta engke anu kerupuk nama anjing jeung minum obat cek aing teh ya. Tukang bubur si men teh. Iya saya berdarah men. Amuji sehat itu Amuji namanya. Buburnya enak banget. Asal usul bubur. Eta favorit babe urang ti baheula eta. Favorit babe gue juga. Heeh. Karena Udah punya bapaknya udah hilang ya? Bapaknya masih ada. Sia goblok itu white team hungku. Si Iong ku mah aya keneh mah. Iya lu ya gitu. Kapan? Ngan fungsina eueuh. Yatim pasif. Anjing ya yatim tapi pasifnya ada tapi enggak ada. Kayak gini kan filsafat.
Filsafat eta ada tapi enggak ada. Tadi bisa FYP ka babena. Apa nih? Itu kan orang mah bieu mah heureuy dark joke. Bapaknya masih ada kan, udah enggak ada yang Karena kita mah. Muis dikajing urang mah emang Yatim suka aktif. bapaan. Yatim aktif jelas, SK-nya udah keluar. Mau dicek ke makam ada. Iya. Next dari @rizky_akbar_. Sepil kuliner original Tanjung Sari untuk para Para warga warga yang yang baru baru menetap di Oh, Tanjung Sari. ayeuna teh loba Perumahan baru. jadi loba orang Bandung. Kan aya beberapa customer orang anu naon? Anu Orang anyar. Bandung, nu anyar. Anu anyar. Jing dikasih. Ti mana? Ti mana orang nanya. Oh, memang ngalih di Bandung. Bandung mah gitu penemu. Alihan di Bandung. Kuliner karena, original Tanjung Sari. karena ieu naon cenah? Melipir. Perumahan Geus loba teu kabeuli perumahan. di ditu mah. Perumahan di dieu mah marurah gitu. Di Tanjung Sari Masih mah. marurah kene. Ayo buru ka dieu. Tanjung Sari. Jadi naon dahareunana? Dahareuna naon? Naon? Original Surabi. Oh ya Surabi loba. Surabi enak. Sebetulnya mah teu original Tanjung Sarinya, cuman nya di Tanjung Sari aya Surabi. Surabi yang enak beberapa di Pasar Domba Surabinya enak sambalnya juara. Terus yang di itu yang di mana? Sigaran. Pasigaran. Pasigaran, Dedi jeung Repa besok maser di Pasigaran. Eta Surabi enak. Seueur sih aya Sari. Surabi mah di Karasak aya Kuliner banyak hui atuh meureun naon deui? Hui. Oh, nya Hui hui. Cilembuy. kuliner Hui ieu. Cilembu eta jeung pukis khas. Oh, eta pukis. Pukis enak. Juaranya Pisan eta. pukisnya Jualan teh sakahayang Bapak eta karena Setahun sekali. enggak setahun lain, sekali. gancang beakna, Cok. Gancang beakna, Cok. Asli, Cok. Bener, Jadi Cok. Cok. Janco. Apalagi Karena Cok. ge buka geus country ya. Oh, Sebetulnya secara original mah teu begitu original. Urang teh sebetulnya mah aya cross culture gitu. Anjay gue. Gitu-gitu keneh gitunya nasi goreng, pecel lele gitu. Cuman untuk beberapa anu lain original atau tradisional sebenarnya Surabi. Tradisional, tradisi- bener tradisinya, culture. oke. Makanan culture Tanjung Sari apa? Heeh. Apa sok? Apa? Behel mio. Anjing. Berewekan we lieur lah. Karbu, Karbobit. karbubit. Sebelah. Sop karbu. So blacker Kamu lagi crispy. live ya? Nanya yang benar. Tah. BU cenah tah rian-rian hiji 372. Mang minjem duit nuju butuh. Eta mah ku si Muis dijawabna gitu mah. Sarua abi ge betul. Teu kudu dibere injem kan geus beungar teh ah. Hah? Teu kudu bere injem. Kasih kan gini. Kasih dulu. Berapa? Tuh we Mau tanya. pinjam. Nggak usah dibalikin. Hah. Nah. Anjing. Gitu we latihan jadi bos mah. Latihan heula. Jadi ieu gestur itu kudu pas, itu kudu presisi. 60 derajat teh mere duit teh pak tah. Pak gitu. Sebutkeun komen deui ke di bales ku piti. Tah, lanjut. Anjir, ieu mah dari selebgram Tanjung Sari euy Siapa dari ini? dari profesor. Anjing, ieu mah profesor yuk. Cirebon. Asli Anjay. anjing. Kenapa Tanjung Sari gebrakannya beda wae di Batur? Apakah Tanjung Sari itu Atlantis yang hilang? Aduh, Anjing. filosofis pisan. Pluto yang hilang anjing. Filsafat. Coba urang mah bener sih. Apal teh Hitler dikuburkeun di mana? Di Garut. Bener di Garut. Kamu di Lalajo Pildun tapi aya. Jadi Tanjung Sari mah keren sebetulnya mah. Lu balas lu Tanjung Sari kumaha? Sok balas. Hidup di Tanjung Sari. Pertanyaannya teh naon? Yo, man, di Tanjung Sari mah. Atlantis yang hilang. Atlantis hilang naon? Tanya heula Atlantis naon? Dunia yang hilang. Tukang HP mana Atlantis di BC. Playgroup anjing di Tent Avenue goblok tadi pergi ulin barudak. Next saya eta mah. Mese eta mah hese filsafat eta mah. Tah, Dik, Dik. Kumaha? Dari siapa, Dik? Tanda diam ya. Wah balik ah. Kumaha ngabedakeun gajah leutik jeung gadah gede. Kumanya anjing jika nanyakan lolong wah. Dagoan di alun-alun Ciparai boai. Ketemuan yang aing. Hidup. Didukeun langsung. Jangan banyak bicara kamu boai. Kamu nggak bisa ngebedain gajah badak sama gajah leutik. Sok kumaha gajah gede. Jelasin dik. Pertanyaan lagi anjing salah. Kembali aja pertanyaan. Hai didinya. Oh, next ini pertanyaan dari Anjing si Repa bisaan euy. Canggih fronter. Oh, masih Nah, ada. ya. Anjing. Dari Anggara.reja. Kegiatan paling bangor naon nu pernah digawean tah. Itu ieu soalnya kontradiktif pertanyaan oge. Gawean jeung bangor kegiatan tuh aya 3 aya kegiatan udah highlight aya bangor aya gawean. Soalnya bangor mah lain gawean euy.
Cita-cita. kegiatan. Cita-cita Bangor. Bener anjing. Tujuan Bangor mah sebetulnya mah. Mana tuh can asup ieu Bangor anjing. Nah. Iya kan burger masuk burger. Ada nih. Denny burger itu bisa. Denny Cargo. Denny Cargo esa. Goblok. Denny Caknan. Denny Sumargo. Denny Sumargo. Ada nih burger ada nih. Coba lah. Paling Densu. si Muis paling Bangor mah. Nah. Heuh atuh da urang teu bisa ngukur Lu mana lu kebangoran, lu paling kebangoran. Bangor lu. Urang mah teu Bangor. Ya kumaha aja lah jadi apa-apa bala lager kieu goblok. Ari di episode hiji bara raong kabeh. Episode hiji bara rong enak kayak umur, faktor umur. Sieun rekam digital bisa dihapus. Kegiatan yang paling Bangor naon nu pernah digawean sok di ka maneh naon? Mana heula lah. Maneh pernah nipu tukang mie ayam api-api ka tincak, mie ayam gratis. Ayam puskesmas. Henteu aing pernah aya ngagawean ya. Tukang bubur tadi nyambung. Aing yang si Bugi ya. Baheula keur menang layangan. Kan layangan sok pake gintir. Gintir kan butuh bangku Tah aing teh nyokot tukang bubur anjing. Tukang bubur nu belah dinya lah posisina teh. Manggul jeung si Bugi duaan. Diragaji Naon? urang teh Naon? bangkuna Aduh anjing. diragaji udah jang gintir kurang diragaji Ini pas dicokot aja. dicokot kurang diragajian nu bogana ngaliwat gi keur naon ieu keur nyeun jang gintir lain kitu atuh ngeragajina salah diragaji kumanehna anjing dibantuan ku owner langsung aing teh cicing paling leutik si Buki anjing kumaha mun nyahoeun gitu teu kan terus isuk-isuk neangan anjing manehna teh ai kamari eta bangku nu amang apa diragaji ku manehna teh apa ku amang diragaji si urang teh Eta mah Bangor intelek anjing. Bangor intelektual. Jalu di Cilang, di Kahara terus kayak Kamu gini, atau kayak kamu Abi. sok. Kamu dulu aja. Abi mah bager. Si munafik anjing. Can pernah baong urang asli Alah, naon. tai. Naon atuh baong urang. Oh, Can pernah dicaritakeun. SMKI jelaskeun. Eueuh, bager. Di SMKI itu Bangor. Bager. Sok atuh kabageran di SMKI naon maneh seling berbagi gitu tah. Aku mah dermawan jelemanya. Serekah. Orang pernah Bangor. Bismillahirrahmanirrahim imah. Soalnya melibatkan banyak orang ya Bangorna oge. Naon? Keur leutik tapi nya. nu maok teh lain Si anjing. Aing mah pernah mau. Aing mah tara puak-pauk. Gug. Jadi orang pernah Bangor. Jadi aku tuh pernah punya mantan cantik banget. Satu Tanjung Sari yang paling cantik. Oh, cantik. Menurut gue dia cantik banget. Tiluhur ka handap, tiluhur sausap rambut ka handap sedampal suku teh bau minyak telon eta awewe teh. Geulis. Minyak dalam. orok beureun Orok eta mah. Alay. Anjing beda kasta ieu mah. Jadi emang wanita itu tuh lain manja atunya maksudnya teh turunan Raden. Aing teh bogoh ka awewe teh. Seungit pisan. Aing hayang ngadeukeutan gitu tah. Sasirkel ulin sa SD. Urang si Aji, si Ugun, si Ian, ulin ka imahna. Kepada wanita itu yang cantik, yang tiluhur ka handap seungit teh. Bus, aing teh ka imahna, main yuk. Ya aing teh kan di hareup teh udah beungar. Aya lapang tenis. Ayo main yuk. Ayo main di yuk. BSD di BSD mah utama mana Di cicingna BSD. yuk main yuk Heeh. saweuh nyampur kitu mah anjing di lembur Urang mah nyampur gitu karena dia kan Raden, anak menak. Sedangkan orang kan catrik. urang ngeraden jeung si Jalu Orang Raden. Iya, lamun Raden lah. Ya siap Raden. Jadi gini Den. Main yuk. Jadi orang teh asup ka imahna, di imahna teh orang tuanya lagi nggak ada. Cuman dia seorang. Samper dia juga ada temennya 3an, cewek di rumahnya teh. Aku mau main ke rumah kamu. Iya, sini. Di rumahnya tuh ada lapang tenis, terus di depannya ada balong, ada koi-koi gitu kan, yang elegan gitu beloknya. Ya benar. Arwana. Gue mau masuk ke rumahnya, udah masuk dipersilahkan dengan baik sama cewek itu teh. Silakan masuk ngobrol. Wow, senataker ngobrol teh. Sorana ge kieu. Wow, motor naon coba. 250 cc 250 cc. Punya kakaknya. Gue kalang kabut lah di jero. anjing Pas di jero teh ulak ilik. Ini gue
kayak bangsat nih. Harus kemana nih? Ini kan kakaknya datang nih. Kakaknya cewek itu. Si ceweknya juga bilang, aduh itu abang aku. Ya aku tahu. Ini harus kemana ngelewat. Ada panto dapur. Nah pentingnya orang kaya ya. Jadi orang kaya mah pantonya gak cuma hiji. Dapur beda panto. Mau ke ruang tamu beda panto. Pavilion. Ada pavilionnya. Bener pavilion. Cipela. Cip. Itu masuk ada pavilionnya. Nah, orang apal di. Apa di anjing? Siaga apal. Si cewek, kamu juga tahu ceweknya? Iya tahu saya juga dari Iya. awal juga. Iya si Iya. Chan. Udah pasti mau Wajah. waniun batur mah. Ngai, dengerin dulu gue mau bicara. Iya. Pas gue mau ngeliwat. terusin. Iya terusin. Pas kata gue teh kan gini, Neng, gue manggilnya Neng. Iya. Neng, ini gue harus gimana? Masih hidup lu. Gua kira udah mati lu. Kata gue teh ada lakbannya ditarik berat kata gue teh gitu. Ngagupai kan tong sampah kakinya. Anjing kelas jelain cerita eta gue bilang. Lu orang kata gue teh. Ieu jeung lah eta mah manu pibirna beureum. Lain beda ya mah. Pas gue mau ngeriling, gue kan mau ngeriling ya ke rumahnya ya. Kakaknya kan datang tuh bawa motor 250 teh brem gitu kan. Rep gue nanya, "Neng, gue gimana ini nasibnya?" Ya kagak tahu gue juga katanya teh. Kata si Neng teh. Ya gini, Neng. Ini di luar ada barudak gue kan 3 aneh. Lagi nyari lauk. Tadi ada balong. Gue otaknya kan pinter. Alhamdulillahnya gue apel, bukan apel. Gue bermain itu dulu ya. Ama orang kaya. Jadi pintunya banyak. Gue tanyain, ada pintu dapur kagak? Ada ke Sony. Ke sana. Ke sana, cina. Ya gue teh ngebretek langsung. Tadinya pikiran gue mau cicing dina hordeng. Karena hordengnya juga gede. Mau nyumput cuman kan cokor ngangkat. Tinggalin. Nanti gue dibentur. Sama kunci sok. Disambit nanti. Disambit gue berbet ke dapur. Ces, selamat. Kakaknya lebet. Sep, kakaknya tuh udah lebet ya ke ruang tamu. Sambil teriak, Neng, cina. Gegeberan ya ngagerem kieu mah oktav kadua ngendengna ge. Karena naon aneh? Cina. Aing mah geus salamet lewat dapur, gue mah seret ke dia. Goblok na babaturan aing di dinya. Gara lumpur pernah kerja olau. Deg-degan si A-nya balik lagi si A-nya. Gue mah udah selamat, udah keluar gerbang. Pas A-nya keluar, gue masuk. Jadi gue tuh pura-pura baru dateng. Karena raun nih kata gue teh. Barudak. Karena raun nih. Ini karena raun barudak. Itu si Ugun sama si Aji si Iya ditanya sama A-nya. Karena raun di dia. Ya artos abi murah ka balong gope. Maksud aing teh ditanya mari karena raun di dia lain rek muragan duit gope. Saking ku gempeurna meureunna. Kabeneran teh emang bener duitna murah gope di bawah weh. Ya artosna gope. Dina jero hati geus mikir geus gede. Dina jero otak. Mikir geus gede. Di dalam otak. Di dalam otak. Ini gue lagi cerita nih. Ini rame nih lalakonnya. Cada musen gugur nih. Dengerin nih gue cerita. Yang gue pikirkan itu anak-anak gemper. Ya gue selamatin, gue sapuin. Ini cek aing teh. Anak-anak lagi pada danyer lauk kan gak punya lauk. Ada ucing lewat. Ada di rumahnya gak punya lauk. Jadi kesini penasaran pengen lauk, lihat-lihat lauk. Oh, sungan teh cenah kena raun. Selamat lah gitu. Paling bangor gue mah gitu ceritanya teh. Terame kan? Eta orang bangor na eta hungkul. Paling bangor gue itu. Udah disebutkan. Rame tapi nyari tanah mah rame. Rame. Eta anak itu teh Masih hidup lu. cantik eta mah si cantik si cantik. sayang eta mah. Dari kelas gue mah dari kelas 4 SD gue mah pacaran sama dia. Nggak ada yang nanya juga gue jawab ini. Nggak apa-apa kan? FPI. Bermain. Gue main 4 SD. Bermain di zona aman. Iya, iya. Ceritanya di zona aman. Kagak dia mah. Cerita di zona aman. Jadi emang dia mah keturunan Raden gitu kayak lu kayak kalian. Yang pertama di behel dia. Mio. Enggak bukan Mio. Bel Mio. Beat karbo. Sahai bilang tak apa ya. Ih, cantik. Oh. Lu tahu kagak dia waktu masuk SMA 1 sakit. Dijemputnya pakai apa? Apa? Apa langsung? Mana ada? Kagak ada yang dijemput. Karena apa? Orang tuanya tuh sayang, bukan mau belagu tapi sayang. Aduh, anak aku tipes. Kalau dibawa kanu angkot kan kegeblak-geblak nanti jadi tambah puyeng. Aku mana kalau dibawa kanu back jul anjing. Aduh. Cinta gue. Cinta mengalahkan segalanya.
Mak gue mah Cinte. Catrik yang menikahi putri raja. Gue mah Catrik. Gini cagel euy ngadalang euy. Itu cerita gue itu. Jadi gue. dari kecil gue mah gini. Panjang eta panjang. Panjang ceritanya mah. Nanti aku bikin novel. Soalnya emang ceritanya muter kan ke tukang keluarnya jadi panjang. Heeh benar. Lewat pavilion. Iya menjawab tinu TikTok live. Boleh. Ini ketawa siapa nih yang komen-komen nih? Wow. Gip dulu dong, loba gip geuning. dulu. Montong aja soal kopiahna. Naon ieu teh? Naon? Tanjung Sok Sari atuh, resep. Ari penyakit batu ampun. Iya urang kudu maca nu mana heula ieu. Tanu di blok, Di blok. Oh, sorry. Sok atuh ari paling batu. Batuna batu cor apa batu bacan? Eta bacakeun heula. Sok Heeh. atuh ai Ari penyakit batu empedu eta batuna batu bacan atau batu cor dibalikeun. batu akik. Kumaha? Batuna batu naon mau? Tunggu aing we lah aing mah emosian euy ngajawabna euy. Ini siga serangan jantung bisa diserang balik tuh siga kitu eta teh. Bener ya. Tapi teu naon direspon kumaha coba ngaresponna. Mang naon bieu? Naon tadi? Ah, jadi pindah deui. Ari batu penyakit empedu bisa dicor. Batuna batu cor atau batu bacan? Batu anjing. Eta mah batu anjing. Biasana teh, Mang. Batu kuda bener. Batu kuda ke Mang Layang segede gitu, segede bedua. Operasi dokterna bingung pan. Aduh ini mah dalamnya ada batu kuda. Ageng. Aduh, empedu teh laleutik eset jadi Ada batu baterai. akalin. Batunya akali. Aduh bisa nyangu nih gitu ngahurungkeun listrik. Kan listrik di pareman wae nih. Bener. Bener, akalin. Mang Rangga sepatu rakyat masih dipakai henteu. Anjir, ayo rakyat mah teu make sepatu euy. Naon? Cara make sepatu. Sabatu rakyat teh naon? Naon eta teh? NB. Eta mah Istilah saya sepatu rakyat. Jadi urang teh kudu bisa ngerasakeun naon anu rakyat rasakeun gitu ta. Si Dika mah sagala apa leuh anjing zaman baheula teh. Jadi maksudnya Lain teh zaman naon? bahala istilahna gitu. Jadi sepatu rakyat teh Iya. urang kudu bisa make sepatu pola pikir rakyat. Oh, gitu kan, itu hidup ideologi hidup Oh, Gimana, Jeroy? pakai sepatu tapi oke. Heeh, oke sepatu. Ulah oke. make sepatu Prof roda. kalau tapi masih dipakai henteu cenah pertanyaan mah eta. Oh, ya masih atuh padahal masih kena rakyat. Orang rakyat. Mang Ari sejarahna centong kumaha Mang Ari. Mang Ari oh. Soalnya di caps Digedean. lock sorry. Mang Ari sejarahna centong kumaha. Jadi Kumaha? centong teh seacan Bahasa Jawanya, bahasa Sundana mah centang. Centang, Iya, Pak. centang. gitu. Pah, centang pah. centang ku papa sok. Tuh, centang gua Sok apa? pah. Nah, Tadi kumaha, no piteskeun ku aing cangkengna. Centong teh paragi sangle maksudnya. ya, centong nasi. Centong sangu. Naon centong nasi. Heeh. Eta. Lamun selebgram mah centong biru. Anjing. Itu maksudnya urang mah teu ngerti pertanyaan centong teh naon. Urang ge. Sejarahna kumaha Kumaha eta centong sejarah? sangu? Jadi centong sangu Senok. teh. Senok teh digitukeun tuh. Senok Beuh. temok. Dar. Nah, apaan sih emang dahar teu make centong. Gue mah beda. catrik. Makanya gini gue mah. Beda. Setelan kieu mah sendok tembok. Jadi setelan gini mah gue langsung Mang ada sugu Mang. Mang pasekon mang. Mang pinjem sekon buat bikin palang dada. Gitu. Aing menjauhan lagi asbe. Kita guys, BTW dress code-na jersey-nya ieu kakak setelan kuli. Si Repa goblok. Pamajikan aing nepi ka ngomong atuh, "Papa, podcast teh temanya gembel sih." Gusti Nu Agung. Tah, pertanyaanna ka Prof Sok. ieu mah ka profesor Prof Si Prof Bahlil Haji. anjing. Ima komen demi Allah. Si Ini Bahlil komen. ka mana dik? Tah Dika sia Naon jawab. emane? Si Bahlil Itu. ka mana dik? Nu mana si Bahlil ka mana dik? Nah. Aduh anjing. eta mah baturan gawe si Dika. Si Bahlil. Heeh, si Bahlil itu si Bahlil nu hari tetean nu bisa da ngabubur di si Amuji. Bener deh anjing. Bener lagi. Prof, kok nggak diajak podcast cenah tuh? Mang si dia mau suka koma. Kadeu. Wah kacau ulah bawa kakak circle ieu nya. Koko mah circle-nya jangan yang ini. Jadi Koko mah nanti gaul Anjing eta supisem. Aduh, coba BSD. ceritakeun gali. Koko di BSD di Bintaro yang bekalnya itu sekali makan. Naon? Sekali makan. MBG ge sekali makan. Kali makan cepek Nggak gitu. ada junk food. Anak gue melangsung. Mau apa? Mupud. Mau teri beli. Jangan yang dibungkus-bungkus pakai expired lah.
Hah? Oh, jadi circle-nya Koko mah John Etes, Rapatar, budakna Gisel sa? Rayagung, Hafid, Asor, Sapar, eta mah goblok ngaran poe. Anjing, budakna Gisel sa, Hafid, Rayagung, Gempi. Gempi itu. Coba caritakeun galih Hafid, pertama Asor, unggul. ngaretet Itu itu. tuh Reja Supisem. Mah hiji deui. Aduh eta mah tadi teh anu baong teh ngaret aya teh Mana mata acan merah. anjing nyarita nu baong tadi. Oh, Tah ieu anjing. arek ieu we. Oh, Coba coba. Mana anjing mana ngalocok ku si Reja ka panggieun. Ku si Eja Ecim Bali. Si Ecim saya pernah ngalocok ka pagi ku si Gali. Bali. Si Ecim pernah ngalocok ka pagi ku si Gali. Cenah langsung pas kieu. Ai Gali rek naon ka dieu. Gali emang sugan di saha Gali. Si Ecim pak ka panggih coli. sarap. Eta mah jadi setan nu bangor atuh. Aing nu era pas muka. Kebayang. Pasti Gali muka kamar. Si Ecim langsung kumaha ekspresina. Jadi ceritakeun. Jadi leungeun ieu di numos. Iya tah. Enggak ceritain dulu biar beres. Nanti di TikTok dipotong gimana ceritain. Itu orang nu marah nama jadi tutung nama. Sih mun usah satu tuh kunci. Lain cerita kinti mimiti kumaha. Tuh ku enggeus gitulah. Ai batur. Sim resep. Oh, Dia si Ecim berah itu pernah kieu ka urang. Wanita nyari ceket eta coli. Oh sok we cenah da KBG pernah coli cek si Ecim teh cerita kana cenah pengalaman coli hiji-hiji. Gue emang enggak, cak aing teh. Enggak pernah gue emang enggak pernah kepanggih. Emang enggak pernah kepanggih. Eta mah cerita baung si itu jadina. Tah cerita baung urang mah teh galih ngared eye teh mata merah dik artina teh kan. Jadi baheula mah pertahankan mata merahmu. Mabok. Jadi si sangaranana. 24/7 teh mabok we gitu. Jadi Uchiha orang ya. Anjing, teu mabok di goblok Tah, anjing. Jeung urang diajarkeun nu kareur itu tah ku si eta di sarua di ku si Ecim. Tah naon tah cenah mang hiji deui terang penyakit angin duduk teu tah eta anginna diuk di mana cenah sok sia. Cenah bos prima jasa goblok. marah terus. Arah atuh angin duduk ku sia tangtungkeun atuh. Ah, Angin nangtung. Dinu bes eta mah nyindir bre. nyindir beureun ka aing beureun tah. Rek ngamen rek jadi perempat. Angin duduk di mana duduk di Anjing. Anjing sih. Naik anjing. Acan untungna cenah ayeuna berarti arek cenah. Itu si Ecim acan untungna cenah can bucat cenah. Oh emang acan. Itu pan geus teh anda cerita. Gue anjing aing era deh. Naon Si Dika anjing sia keur colinya ka aing. kiraha. Tetebakan. Keur leutik aing nyaho Twitter. Namanya keur naon sama Yaki Kisal JBF. Sia ka aing. Ini si Dika apal ti mana goblok? Ternyata Kalop anjing ini. Oh, Salah scroll. Muis menyukai ini sudah padahal mah lain bokep deh eta mah. Heeh. Lain FTP. Jeung si boys teh nya sarua. Oh, mana pan baheula mah sok modal bari mawa HP teh geuning. Ha, gue emang gak punya HP, sorry ya. Pakai headset. Headset. iPad can dicolokeun. Pasti. Wah gandeng. Modal bari mawa HP. Jempling teh. Jembling pas ditokong keur kieu anjing dihareup. Wah, tapi kan wajar itu mah kenakalan zaman dulu. Ada teman gue juga Erik, di kampung Erik diceritain. Kamu tuh sih emang nya. Erik. I love you Erik. Sepisan ya bungkar. Itu pertanyaan deh itu. Udah, lanjut closing aja lah. Apa pertanyaannya? Apa kapan udah beres. Nu live masa gitu udah nu nonton lagi tuh loba geuning. Nonton lo bata? Dan nyawa kita ngeloba Sabaraha? Hah? Anjing. Tah, tuh. Lumayan lah ya. Mang. Tanaman Ini. herbal kumis, ternyata ucingnya Persiapa pignos anjing. Naon, Kucing. Nah. Terang tanaman. Herbal kumis ucing. Kumis kucing. Kumis kucing. Tom and Jerry mang teh mah. Kusia pelakeun, kusia teh jadi ucing tewak dengkek tok gitu bantingkeun ke keramik. Dak. Pelakeun. Lain ucing nu ieu. Ceritakeun lah eta, Bro. Ceritakeun lah. Bapak aing geus maot. Tenan naon. Sarua bapak aing geus maot. Wah ini. Bapak, kan bapak urang mah aralan agede amek. Gerdahar dikoetan ku ucing tuangeunna teh. Bapak ngamek barenya keur balik dinas barana. Capek. Capek.
kantor loba nepi omongan urangnya. Abang izin lepas piket kan babe aing sakigituan pan. Anjing. tah. Abang izin yang di belakang. Siap bang. Siap bang. Heeh, babe urang teh dikowetan kucing keremam teh, ucingnya ditembak beheungna. Dibantingkeun kana palang dadap. Mek, carana teh. Bener. Saya kayak hah? Sadar gitu kan? Dibantingkeun. Tapi teu maot. Tapi usingnya teu maot. Bapak, cek aing teh. Bapak, Dedi, gue kan Dedi manggilnya ya. Anjing. Dedi apa-apaan? Itu Dedi aya. Dedi Mulyadi. Pak Dedi, gue lagi nyeritain nih ya, dengerin. Kata gue ke babe gue itu bilang kayak gini, Dede apa-apaan? Dede nggak tahu kalau Ucing itu kesayangan Rasulullah, Ded. Dede nggak boleh gitu. Gue nyarek kan di dalam hati gue itu ngasih tahu ke orang tua ya. Enggak dalam hati anjing, gue langsung bersuara, gue ngeluarin suara dari mulut. Babe gue bilang apa? Kucing yang disayang Rasulullah bukan yang ini, itu mah zaman dulu kucingnya. Ini mah pika araleun. Aing langsung ngahulang anjing, babe gue filsafat banget nih. Pakai bahasa Sunda mah kumaha? Pak, eta ucing teh sunah Rasul, cain teh ulah karunya sahabat Rasul. Ah, bae da lain ucing ieu cenah. Lain iya aja. Lain ieu ucingna oge. Lain ucing ieu gitu. Heeh, itu karunya ca aing teh jiga katinggang alpukat ucingnya kikituan. Siranya. Ya gitulah cerita babe gue mah banyak. Nanti ada segmen nyeritain babe gue ya. Dulu Iya bener. pendidikan kayak militer ya. Udah kemarin geus pendidikan militer lulus urang. Enggak semiliter gue, lu mah cuma 3 hari. Gue mah 30 tahun dididik sama babe gue itu anggota dia. Anggota. Gue mah dimandian sama bayawak sama dia. Paingan juga bayawak udah ya udah. Tadinya ada siapa? Babarawakan. Gitu gue mah. Ah gitu merenang. Anjir. Komen ya Teuing teman-teman. teh seserian bae episode dia mah. Menang merah da teuing naon ieu teh nyarita teh. Tah guys sakitunya kurang leuwih meureunnan anu resep ngopi tah ieu di bahteranya. Bahtera coffee_kopi bisa dikepoan di IG-na. Buat teman-teman oge anu mau ngiklan di podcast Satu Pagi bisa langsung kontak aja di TikTok ataupun Instagramnya. Sudah tertera di situ, bisa di kontak langsung. Ada yang mau disampaikan tidak, guys? Udah aman. Aman. Terima kasih. Oh, kalau kasih Heula. HP anyar mah kieu da. Beda. Centil. Centil sombong. Tuh, HP boga ditilap kieu. Asalnya soalnya saacana HP-nya N-Gag. NG Kidi itu. Tadi hayang jadi pas ieu pernah dibereh HP ku pamajikan hadiah ulang tahun. Pertanyaan kamari naon si Jalu geuningan. Heeh. Lih, ini teh HP simu istinggal li. Haru aja KDM-nya HP-na. Bener. Cigali lucu. Anjing teh nyaho aing. Nanya teh aneh si bungsu mah. Sakararane si Jalua pertanyaanna teh. Pak Komo pertanyaan geus setengah 4 subuh aing geus lieur ngabolas ada lagi anjing. Bae antepkeun isukan dijai. Ieu Pak Kuy geura Pak Kuy Ngadun teh ke si Pak Kuy. Pak Kuy, dia geus cimu is bodoh. Eta mah da kabeh jelema ge apal. Yang pada di bold hungkul. Waduh. Tah gitu meureun sudah tidak ada yang mau disampaikan dari teman-teman. Paling teh abi mah nya mohon maaf bila ada kata-kata atau ucapan yang menyinggung dan tidak berkenan. Tapi tenan naon lah akan da ima ala bodornanya ti ditu nage. Udah ini mah tadi bercanda semuanya ya. Jangan berharap ada edukasi lebih lah ieu mah ada konten teu jelas ti mimiti seserian ieu mah konten seri. Anda ngamuk kami atoh mang. Da gua alun-alun Ciparai. Anjing. Nah di Ciparai wae. Kemarin masang dental unit di pas Ciparai gue. Si Abet tahun si Abet dihanap tah ya si Abet tadi. Si Mumu diulenkeun cenah. Anjing sia Abet. Ngacek aing. Marah-marah terus. Abet sia yang diceritakan anu bau misori. Udah. Nanti Udah, episode nanti. aing diundang Abet kamu kesini. Pokoknya masih Moyes mah resep buka aib batur. Tapi aib sorangan bung dibuka. Udah enggak punya aib gue mah. Nya geus Berarti berarti apaleun. Nu batur apaleun. sakitu meureunannya nu kapihatur mah. Hatur nuhun eta mah. Pokokna mah paling aya doana oge semoga Indonesia membaik lah. Oh iya aku saat lupa ini. ingat. Naon? Lupa ingat. Ayahnya Pak Omed lagi. Ya, lagi di rumah sakit. Oh ya, semoga membaik. lekas membaiknya sudah Pak operasinya Omed sudah. semoga Baba lekas membaik. Dan berikan kesehatan, Dan berikan buat kesehatan, yang sampai nunggunya. Yang nunggunya diberikan kesehatan kekuatan. Amin. Al-Fatihah. Amin. Akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Tas.